Mulai. Mulai muncul. Angkat ke mana? Bade ka sawah, bade ka bapak. Neng, kesal ngobrol atuh. Mangga. Duh, naon teh nya? Sok atuh kamu ngobrol. Sok atuh. Penglobikeun gampang sayang. Balik ka mana neng? Bade ka sawah, bade ka bapak. Oh, ka bapak. Aya neng teh paling mana? Di paling Terus nikah teh acan. tacan. Itu ya bapak. Kumaha bapana euy? Kalem, urang jelaskeun bapana mah. Wauh di mana nya? Wah, lah ke bapana mah atuh. Ngolopkeun we. Oh, siap. Neng itu naon? Saya ya saang. Pak. Tolong, ke paling mana bapak? Sawah. Aya naon ka budak urang? Iya, aya hoyongan. Hoyongan bukan naon mana? Yo, be. Ieu teh pengusaha kaya. Kayak naon? Aing mah kaya di kolor. Atuh da penyirik. Kolorna mahal atuh, Terus? Kang. Nengekeun, mobilna loba, pabrik tahuna opat, di mana-mana. Hari kitu mangarina neng euy. Bapak teh moal macul. Itu jelema beunghar sebuah mobil neng teh waas ka Paris naik mobil. Ya pak. Heeh. Lah. Bapak mah rek teh heula itu teh nya. Mohon. Alhamdulillah. Bisa moal macul aing boga minantu ka mobil. Aduh. Uang alih di Bima Isun petang kacau. Geus siap. Urang ayo lah. Siap. Nuhun nya. Wah, pokona mah mah neng. Ka haji genep kali pokona. Wah nya. Engke keluarga neng kuaa dikahajikeun. Lamun jadi jeung amanya. Oh, sok pokona mah lah jeung ama dijamin. Haji kabeh. Mang Oheng ningali salaki abi teh. Salaki lah. Iya aya keur udud di mana? Ini tuh, ayo kemon. Ari abi mah tos nyangu, tos ngopi. Kadon bobogohan di dieu. Sanes bobogohan neng. Sanes kami mah itu mah. Ya hari atel magara ulah sok atel ka salaki batur. Da salaki mana nu ngaharian teh heula ka urang. Tos neng hayu neng. Wih neng. Teu jadi jelema beunghar teh.